gerakan payaku di langit pating karedi di bumi pating polisi dumerit di arah bari puji sirna alhamdulillah asyhadu alla ilaha illallah muhammadur rasulullah abdi nyaksi dari Gusti jeung Muhammad utusan Allah bari muji sirna Gusti lapatna Allahu akbar Allahu akbar mangga maca sejak ditagen aisan najan mati nasrani tidak dengan bapak-bapak yang bawa bapak cari bapak banyak cari kok ini ngobi cari dihanap payun ke payun di aisman calon pengantin dekedah mulai dukun anu lepus paraji anu sakti ulah rek munjung ka gunung ulah muja ka sagara gunung mah sok rajin uruk sagara sok rajin bedah nyamunjung kudu ka indung nyamuja kudu ka bapak indung tumbuh rahayu bapak tangkal derajat doa ibu kaputri anu soleh insya Allah bakal dikabulkan gelis anaki satu acan di presiden Karangaros kurang jabarkeun heula aya naon wae cenah anu diparihan ieu teh aya sinjang aya parita aya cai oge dikembangan oge aya minyak sengit urang dua hiji-hiji anu diringgihan ku hidup nyaeta sinjang anu seueurna 7 lambar sinjang kanggo kamomen sepuh basana oge rajana dianggona oge salebaran sakali namun Ari Kaputra mah teu aya barang kinasihan itu kanya sepuh ka urang mah teu acan tangtos tiasa kitu ka sepuh oge sinjang anu 7 teh nyata lambang tina maknawi sifat anu nampak tina diri urang tina lambangna omat dunya teh ulah ngampitan urang tapi dunya anu kudu dihempitan ku urang maksudna kedah biasa ngamangpaatkeunana tina jalan anu sae teras aya parita atau pililin anu aya 7 anu bakal disudut hiji-hiji ku hidup naon anu kedah caang dina manah calon panganten
Tiwangkin ayeuna tundugi kanyawa dipunut kuno kagungan. Insya Allah anu bakal tiasa nyelametkeun di dunia tundugi ka akhirat nyaeta engke seunit lilin nu kahidina geulis. Di sini. Anu kahiji nyaeta lambangna tina iman. Rukun iman aya 6. Anu kadua di sini. Anu kaduanya seunit geulis. Anu kadua nyata lambangna tina Islam, rukun Islam aya 5. Anu katiluna nyata lambangna ihsan. Ihsan kenyataan tina iman sareng Islam. Bohong iman sareng Islamna upama nyata jeung kalakuan sadidinten. Anu kaopat nyaeta lambangna tina soleh. Anu kalima lambangna tina ikhlas. Anu kagenepna nyata lambang tina sidqiyah. Anu katujuh nyata tina lambang mukarobah. Akrobna manusia rawuh sareng kersana Gusti Allah. Ibu kali bapak sadayana saha atuh anu bakal bagja dunya rawuh akhiratna upami tiasa ngajalankeun sadayana. Opat tina sidqiyahna hidup ulah gampang percaya di mana engke tos ka rumah tangga tong seueur teuing dadanguan. Upami acan buktos nyata katinggal ku socan hidup ulah waka percaya kanu janten omongan nu sanes. Kedah disaring heula, ditalaskeun heula, dibuktikeun heula. Itu diantawisna lambang-lambang anu biasa kapedah di dieu. Irang rangkungna bobot sapanon sareng sapakar hapunten anu kasuhun hampura anu nindra. Bilih aya nu kirang sapagodos sareng seumpeur. Mangga dipareman deui geulis kitu. Kanahunan indung sababat hidup barang pentak kanu jadi indung perkasurangan heula tawis satu bari langkungan basa ka anjeunna kalayan mimitian kukeun benda manah uningkakeun kanu janten ibu. Mama dina banget ieu kalayan syariatna disakseni ku kadang wargi anu hadir di dieu. Hakikatna disakseni ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkung ti payun abdi sejang ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan kana kasayan anu parantos dipaparingkeun ka abdi mama. Abdi jelas kahutangan ku mama. Dikawit abdi dikandung anu ilahanna salami salapan sasi. Pantos kapayahan anu langkung-langkung. Siang kalayan wengi telah sumujud karabul ijati pamamprat ka Gusti Allah nedak palai dipaparin putra-putri anu sampurna salamet waluya sapuratina mama. Kesawangku abdi kasusah mama nalika bereyengan singgah galanggasahan patuangan nyelekit bukina rupa nyelekit dina parindikan jeletot dina boboko. Harita basap tengah puting mama humarurung nyarira sakawitna moal ngagempetkeun balarea sugan jeung sugan nyeri dina patuangan bakal ngurangan nanging sanes ngurangan malah nambih nyeri mama. Harita mama ngajeri maratan langit ngoceak maratan jagat minta tulung mitanya lindung mama. Parantos beak bengkak lahan kanyeri jeung kaperi bulut leet kesang badag kesang leutik burayon masihan sakujur salira
mandi getih sakapun di barungku kasusah. Sakapun hatar tegena hari tak mamah parantos ngaberihkeun jiwa raga nyawa pingarunana anu namina ngajuru luyu sareng istilahna hartina mamah teh aya dina saujurna deui. Hampunkeun mama. Nalika gubrakna sejabang bayi gumelar ka alam dunia dengna sora orok seurik saketep-ketep ceri bonggaran anu minoka melompat alamnya harita pisan basa ninggang kana wanci subuh mama ngahirkeun abdi ka alam dunia. Di harita mama basa ninggang wanci bisa gula anu tibra bisa leha-leha mupahan turnabela anu jadi anak budak kering mil kering budak rungsing henteu pusing mamah mirampas sadaya ngabutuh jadi anak dumasar kana kaikhlasan jeung ngagedun rasa kanyaah anu tewak terus panenna dirangkul geulis mamah. Dia dengit ieu wajib kuari abdi ngesto tina rembutan anu pangjero-jerona tina mamaras manah anu sadasar-dasarna abdi dina hampura tina samudaya dosa perdosaan tina dosa abdi anu janten putra moal kaetang seueurna. Tapi abdi yakin sanajan sakumaha benduna mamah lalutan hampura jembar manah tiasa ngahapunten ka abdi. Prak tubamprak prak sidakep serbudi cinta rasa sagulung sagalang sumpah anu paangga jiwarinya hiji dina seseugeut ka asih kolot kanu jadi anak geulis sok pusirkeun panyawa hidup kana kanyaah nu jadi bapak kanu jadi anak tidak salila ngipayahan nyumponan kabutuh hirup nu jadi anak sakabeun mah bapak teh bendeng baringung ditambah banguh kasusah nalika teu bisa nyumponan kahayang menjadi anak. Bapak rajin ngalamun mikiran teu narekahan kumaha carana sangkan kahayang menjadi anak bisa kajumponan. Lamun indung disebut tunggu rahayu sedangkan bapak disebut tangkal darajat. Kanyaah indung jeung bapak anu jadi anak leuyut ngahiji ngawujud ngajengelek dina rupa anak nu matak dina jirim anak bakal pacampur tetesan titisan indung jeung bapakna nya kitu deui dina akhlak jeung pamolahna bakal cepes tees kanu jadi anak. Dirangkul garis apa? Bapak, rumaos abdi mindeng musingkeun ka Bapak. Dina danget kiwari celik putih jatining bersih cang herang jatining padang. Di luhur sausap rambut dihandap sausap dampal. Kiwari abdi nida jember hampura tina janten Bapak. Bebas yo. Saya sih yang ada komen yo. Sadaya ngawasuh dampal sampean janten ibu sareng bapak. Ucapkeun hagun neng, kohoyot neng. Mayun ka apa sareng ka mama mohon. Sampai awas begitu. Mama, anakku abdi dibunuh satu tahun. Kamu abdi sudah bebasan arut ayu setuju. Si mama oke kak papa. Tinggal kita abdi di kamar salah pensasi. Bagi kalau meja ke alam dunia. Abdi ada seestri wabah. Ada ngabaikan sekar sarapan sarang
ini abi dijaga di api di nama-nama doa di mama sareng bapak Bapak cipanan abi cipanan karumaosan ngadang rasa syukur abi ka Gusti anu maparingan jodoh langkungan doa ti mama sareng ti bapak mama bapak semangat abi ramaos kurang teteser dosa ka mama sareng ka bapak selawas menang ngadang sakit ka mama sareng ka bapak kanu ati senang bagi semakin nada ampun nada ampun ati lahir dugi kabatin nada jembar pengantin oge nada widi jaga kerami berdoa anu kasebut ti mama sareng ti bapak Urang putra bicara hidup ka ibu ka bapak putra kawasuh dampah sampean ibu sareng pada hayang udang sing benang campur nanti pakalangan anu kembang sengitnya tuang nu dipitit doang nu dipetik geni sembah tawis kahormat Pak Bakti ka bapak anu asih ti awit rumah siang jeung wengi abdi sejak sujud mugi kersa sihat sami dilahir mugi ka batin nedawini pada aras mugi babah kawidian hari kapan Ring pagiriah punten
siang jenguk abdi sejak sumujud puji kersa siang sami dilahir dugi kabatin medawidi pada ngaras puji apa kawidian mangga apa didoakan Pak Kapayun cari sok KTT sumber KTT uakna nerekna mangga kapayun paling dewa kali kali kawa kali dia Bangdak ada, mama sarapan ada, neng di tengah, ayun ke itu, Saina pun tengah sanak Sabi-sabi orang diajukan karena acara siraman. Mana orang kan ke acara? Si Gede? Oh iya. Mana itu apa? Cepat aja. Itu deh. Sujud doa cari A. Uana nu teh acan mangga sok kapayun. Urang sami doakeun sing lancar ya. Oke, perwakilan jadi ibu-ibu pengawasan sajalmi wae anu bade ngawakilkeun sarana ibakan. Sesana ti keluarga besar. Oke, dibantu soal ku salawat. Bapak ini.